Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillah orang sadaya bisa kempel di ieu tempat anu insyaallah barokah amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mugia orang sadaya dipaparinan kasehatan. Amin. Dipaparinan rezeki anu seueur. Ya Allah. Dipaparinan keluarga anu sehat. Amin. Ya Allah. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. 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 Sata acan ngawas orang kiriman la Fatihah. Qabla bidayati ta'alumina hayya naqra suratul Fatihah jama'atan ila hadrati habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila hadrati mu'allif hadhil kitab Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami wa Sayyidi Syekh Nawawi Al-Bantani nafa'ana bihi wa bi ulumihim amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila arwahi jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha syulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Paslun. Oh, deket di urang. Boleh. Paslun. Pasal hiji. Ieu hiji pasal. Paslun ieu hiji pasal. Paslun hiji. Paslun ari ieu pasal. Mana we? Mana itu we? Lalu mana bebas. Tah si deket-deketan si berat tuh. Kita deketan termos. Kumaha alun? Mana itu? Geuing. Aya halaman 13. Paslun nangis teguh diartian kabeh gitu. Panik teh. Coy, lamun digambaran. Galak ge mah kuel anjing. Wah, semangat wah. Tunggu. Kuel anjing guruna. Dibuat asap anjir. Acan anjing acan di kumaha. Tingali eta anu di jero, anu di tengah. Tah di tengah di dia ya. Tah aya paslun di tengah. Fi Di dalam kurungan dapat tayo paslun. Coba nyali diandap Fi bayina. fi bayani paslun.
Jangan pas lu di tengah-tengah bet. Dibayar. Tengah ieu. Bet. Ya, we camangi ye, Bet. halo. Di tengah-tengah ieu. Nah, jangan dihandap tadi ieu. Nah, Aya. Ya, mira dia ieu. Ya. Situ tulisan. Cekan mah ieu tinggal ieu gambar kitu tah. Oh, nu dikurung lagi. Heeh. Amun di Indomart eta teh dibui. Dikurung. Anu di penjara pokoknya mah. penjara. Fi bayani dina mertelakeun Diartikeun boleh di bawahna. artiane Di bawah Arabna fi bayani. dina martelakeun Artikeunna dina martelakeun leutik. Dina. Kan itu Lo sempit. enak Amak di dieu. Dina martelakeun. Dihandap Arabna bet. make ieu Indonesia. Aku kumangan we. make laten tenan naon. Bray, jangan bisa Bray. Dina martelakeun. Fi bayani dina martelakeun Dina martelakeun. Netokna kadinya. Boleh. Si bayan. Lamun mana yang bisa nambung Bayan. fi bayani dina martelakeun Ya. Ya. Boleh ditarik ke gigi rek di mana penting mah. fi dina bayani martelakeun Dina martelakeun. bae Kena naon Aisyah naon Bang? pan Emosi Ya ngaji tuh beres-beres sih. first of all apanan tenan naon boy first time Iya mah guru, harga diri ya. Dibayari dina martelakeun. miftahil jannati Nita. kunci surga Miftahil jannah. miftahi Tahi. nah bet miftahi panan idopah kana bayani Si apa? euy, naon biar tina? miftahil jannati kunci kunci surga. surga miftah teh kunci jannah teh surga Kunci surga. Ada kunci mah ge bayar. Bisa nyiro naik ka ustad. Buat kopi gue. Kunci surga. Iki bae itu ye, iki bae masakolaheun. Berarti mah kaharti we pi kumane. Kalau kata penting kaharti we di mana disimpan lagi. wahia Wahia. Iya. ari eta Sia. miftahul jannah teh Rujukeun Eta. Nah, set kadinya ke jadi rujukeun wahia. Ari eta teh. tah gitulah ari eta teh ari si miftahul jannah teh Boleh ari eta teh. Kami eta gua bae nya rujuk. ari Eta, oh kan. Jadi ngarujukeun di garisan kumane ngarujukeunnya kita teh. ari eta Di artina teh nya eta kita janah teh nu dirujuk kumane. Wahia. Ditunjuk kita teh. Wahia. Hah? Dirujuk mah. Eta. Cok, ieu mah contoh, mana lamun apa barang miti eta kadituna panjang seperti we. tah bener Tulisan dokter we men, dokter ada dokter ade. Parasnya. ulah parasnya sok masing-masing Lain sih ese ka. Aing debat wae anjing. Jaket tadi. Kata Didiukan. Jadi eta mun tinggal-tinggal di wae nyepangan naon ya. Anjut. Banget membeta gitu. jadi wahia ieu teh. Tahul jannah. Ayo, ayo. Mau atuh nyere anjing. Tah aduh. Kapayuna mau nyere, mau mau cangkir nu hade. Da peureus anjing. Ah, Tan. Aya rekaji di dinya Tan. nah siap Dibui we anjing. Ya kita kalian termos ya. Bisa kita nyakeun ka termos. wayang geus wahia Wahia, wahia. Aja, masa. kalimatut tauhidi Kalimat
Eta Kalimat tauhidnya. kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Tuh saya lagi jago. Eta tuh aya mana? Ada di sekolah naga di Al-Hajar Mesir tuh dah. Kalimat tauhid dah geus eta tuh di ieu. Kalawat mandir oke gampang cok, da mau dikumpulkeun ayeuna. Eta kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Atuh, apaan kasih patu saja. Tapi moal kabeh nya saeutik we. Paling ieu unggul nepikeun ka Mau sistem ngumpul-ngumpulkan. Mau setengah aja. Mau Ustaz. Mau pasangan di Mesir. Tauhid tauhid. tauhid. Oh, berarti bener. Naon bab tinggali. Iya, jangan Kalimat tauhid etana mah simpel di dieu bet. Jadi eta kalimat tauhid gitu. Tah, etana etana simbolan eta. Eta simbolan Di bahasa kieu pake aing mah tengah bahasa puyeuk gitu. Tulis Kumaha cara maneh? tapi lamun ngomong kieu ge ade anjir ngomong nama. Kiata. iya. Eta. Di kalimat abadi hade ini. Ayo mana sih urang mana? Ayo urang mana? Dah mau balik di musik bae. Ulah wakatu. Anjing gabut. Keur haram beuki haram. Gambus naon ka tuh. Wa kalimatul ikhlasi Kalimatul Islam. Kalimatul ikhlasi. Wa Kalimatul ikhlasi. Kalimat itu naon, Pak? kalimat. Kalimat. Ikhlasnya benar kan? Bener. Soalnya aya wa di depannya. Kalimatul ikhlasi. Isi eta urang tadi. Wa teh eujeung. Dihareup hiji sorangan tengah hiji jeung Ikhlasi. mulai. Ikhlas. Ikhlas tulis. Wa kalimatul ikhlasi. Bisa bahasa Arab. Oh, nya hijikeun gitu nya sareng Martela. Apa gitu deh? Sareng kalimatul ikhlasi, kalimat ikhlas. Dicekapkeun di cenah ayeuna sakitu. Gitu. Acan ge matana acan beres sok we kalem. Kelewat ini. Karena ke kalimat tauhid. Bet, saya simpang nama kieu bet. Tanya teh geus dia kalau disukan, mau dikumpulkeun moal. Santai deh, guruna enjoy di dieu mah. Guruna enjoy. Jeung murid teh kieu pokona mah. Ganggu geus sih dulu mah. Santai. Si mati pukul. Naon tadi? Ikhlas. Ya, beak 20 menit terus si unggul. Wa kalimatun najati Kalimatun najati. Najati sarwanya. Kalimatun najati. Jeung kalimat ka Wah teh jeung oh ieu nya mana jeung teh. kasuksesan. Boleh najana di artian Najati naon? Kasuksesan, keberhasilan bebas. kasuksesan harus bayar. Kasuksesan, aing kamu penting ke hati kesorangan we. Kalimati. Mau ditiram batu lain mana be. Sarang kalimat Sukses. sukses. Tong carikan wae anjing. Goblok ja. Ben, kau mah anjing sering. Ayeuna tingali dina matan. Nah, ini dina matan mah. Betul, sarwanya ai. Matan ka dia. Jadi itu beda kita. Lamun ieu mah ka sepatu sajanya. Sapina. Sapina. Lamun ieu ka sepatu saja. Jadi nu di tengah ieu kita ka sepatu saja. Lamun ieu mah sapinatun aja. Aya da di dieu ge aya di tengah ge ngan anu di kurungan. Nah, itu dijelaskan di Berkah. atas. Rawatu jannah. Ka sepatu saja. Bagian sapinatun aja. Titik aja teu karesana titik. Sapinatun aja mana ieu. Anu digigir pokona Dina tuan ulah. Lamun ka sepatu saja mah ieu di tengah-tengah. Kamu ini kurang bicara yang sarapan itu ngaji main bisa. Soalnya itu bisa ngaji bisa. Ayo namun bisa ngaji sih soalnya diganti ku kami. Simpelna kieu. Simpelna kieu, Ieu teh matan, ieu syarah. Namun simpel lebih simpel ya mantan itu baru we. Ieu matan, ieu syarah ya bener. Ieu Naon bet matan, matan deh ieu bet. syarah. Dan itu dibedaan Ustaz na mata di salah. Mantan pikir mantan mah nunggeus. Berarti kan uang mah ada deui. Hah? Kan
Wa makna. Tinggalin tuh karek-karek ini. Heuh kana wa makna. Aya da di tengah ge wa makna. Bet pindah kanu ya kanu gigi. Ta erek anu di gigir atau erek di tengah aya. Sarua wae. Aya ngan anu di tengah mah tingali anu aya kurungan. Terus saya coba beli aing mah. Geus pindah ka gigi. Beli ke nyanggung. Aya di diri aya cuma gesekannya la ilaha illallah. Tadi makan ribu mah yang dalam kurung heula. Wa makna Wa makna dengekeun berat. jeung ari makna. Jeung ari makna. Nah, kelogatan bet. Tah paslun wa makna sareng ari makna. Tadi wau teh artina sareng, tinggal logatan ari di luhurna. Mana teh? Wa makna. Wa makna. Sanggeus wau. Heeh, sanggeus wau. Sareng ari makna. Bet salah umat doang kuat dicoret di salah bet. Wong itu hutan. Ari di luar bet. Ari. Wau teh kan artina sareng. Ah, iya, kumaha. Eta di Wa makna. Ari naon? Ari makna. Ari maknana. Ari maknana, ari hartosna, ari pengertianana. Ari Cikampek. Makna teh pengertian. Itu mah pengaruh anjing kemana? Itu karek kieu. Kerek Ari Hartina gitu. Artina bisa. Lewatin ke bayaran. Anjing ki. Wah, apa lagi ini? Ayeuna, Kan si kira media men. ayeuna. Bet aya na YouTube tinggal. Khusus itu Ustaz. Ada YouTube, aya na YouTube, ya YouTube. Enak anu ieu mah diingkeun wae. Lamun kasurga tengkel we di. Ngaliat we lo. Lanjut. Aing acan. Bensin anjing itu. La ilaha illallah. Lapad la ilaha illallah. Garisnya. Tulisnya lapar. Tulis deui. Eta sarua la ilaha illallah. Tadi tulisan di Tulisnya lapar unggul. La ilaha illallah. Lapan la ilaha illallah. Tulisnya lapar. Tulis laparnya di handap lapar. Rakak anjing itu yang sering mana bet. Harus pun la ilaha illallah. Di mana komir tulis lapar. La ilaha Illallah lapar la ilaha La illallah. illallah. Astagfirullahaladzim. Lapar. Ya karajan. Lapar la ilaha illallah. Lanjut. Lama Buddha. Lama teh Eta henteu aya nu diibadahan. eta aya ta. La teh eta henteu aya. Eta saacan lah. Hah? Etana saacan lah. Mak budak teh naon? Nu diibadahan. Tulis be. Nu diibadahan. Pokona mah la teh kan artinya tidak. La. Teu aya nu diibadahan. Heeh, bet. Si kobe seseuria nih anjing. Lah, naon teh? Lah. Mak Buddha. Muda. Eta teu aya. Teu aya anu diibadahan. Eta lama muda teu aya nu diibadahan. Teu aya nu diibadahan. Ek henteu salawae tidak artina nama. La Lah. Iya. teu aya nu diibadahan. Ayo kamu yang ingin pasangan aing mari dicabokan. Wah, teh main langsung kabur we. Sparring postan. Main jeplot-jeplot anu aing gitu jeung. Bihakin kalawan sabenerna. Yakin ya, ieu. Hakin kalawan kalau gak kalawan be. Kalau lain Lawan. Kalawan sebenarnya. kalawan nu sabenerna anu sabenerna. Kalawan sabenerna. Boleh. Aurang tuh bet. Tulis. Kan kurang bacaan bet. Bihakin kalawan nu sabenerna. Di anunya. Sabenerna. Tinggal itu Iya, nu. santri Banten. Ngeri. Tinggal santri Banten.
Tulistik lieu. Ngeureuy. Kalawan sebenarnya. Kalawan sebenarnya. Santri Banten benten. Ciri gua. Di badan. Bihakin kalawan sabenerna. Bihakin, tinggal dibihakin. Coba tinggal dilapan bihakin. Bihaktin. Kalawan anu sebenarnya. Kalawan sabenerna. anu sebenarnya, Cok. Lancar. Nah, lain Mudah-mudahan. Tapi judi P berarti maka wujud bener. Jadi mangkadina wujudna. Oh, berarti eta bener. Kalawan sebenarnya. Bihakin Kalawan sebenarnya. nu. Anu sebenarnya salah. Salah, sok bener geuneul lae. Si bayar. Enjoy. Kalawan sabenerna. Kalawan sebenarnya. Aduh mah kabeh ya, bisi hese kudu mus mah artikeun ku bahasa Sunda kabeh. Tulis. Rumus-rumus lain meureun teuing. Hah? Kalawan kan sebenarnya yang rapat tuh, kan ieu kosong tulis jadi dia. Enggak pinjaan lain tadi. Kenyeun tabeana Belajar ngalogat. Jeung tahu teh anu sempit tuh gaya kan. Apa lagi ya? Fil wujudi dina ayana. di dina ayana. Wujud teh kan artina aya. Dina ayana. Artina dina ayana. Dina Emi anjir. Gitunya Fil wujud di dina dinayana. Lillahi Allahi. Illallahu. Ilallahu anjing salah. Ilahu anjing salah. Di ustaz tuh bener teh. Aing isu pasantren deui anjing. Anging Gusti Allah. Illallahu angin Gusti Allah. Artian be. Illallahu angin Gusti Allah. Aya, Berarti ustaz mah be. Berarti nanti kan ya Allahnya berarti didinya. Sebenarnya mah Allah eta lamun aya lapan Allahan mah geus teu kudu diartian deui da aya. Pada pertama kabar kieu bet amun. Allah. Oh, Moal mungkin mah artina Allah. Allah martina Allah. Allah. Gitu lamun eueuh boleh. Angin. Cenah euy. Lama Buddha teh wajib di ibadah. Henteu aya nu diibadahan. Di ibadahan. Angin teh mati Anging teh kecuali anging teh. Illa kecuali. Angin gede. Illa teh kecuali. Kajaba. Gusti Allah. Angin. Angin Allah ge sebenarnya mah nya bae-bae wae. Miraku we ka Gusti moal make aya ieuan gitu. Angin bawa kasih saya. Tapain. Ini mun ieu santri kali ieu sak kira ustaz. Niksa Ustaz. Ayo tegas ayo. Tah, kita ngurus kobongan di jaruru kabeh. Main euy, kepre eta anjing. Urang jelaskeun lah. Ieu teh geus beres sapasal. Iya, bayar. Ngatangan kitu sob. Sapasal bieu sabaraha menit? 25 menit sapasal. Ah, minggu hati. Kalem lah urang. Jelaskeun lah. Jadi ieu teh pasal anu ieu teh nerangkeun arti, makna, pengertian dari kata la ilaha illallah. Secara bahasa mah la ilaha illallah teh la ilaha henteu aya Tuhan, ilaha teh Tuhan teh nu di anu disembah. Illallah kecuali Allah. Tak artina teh lama Buddha henteu aya nu diibadahan. Jadi kecuali Allah. Ulah ibadah kan selain Allah mah. Kalau lanjutkan subuh mah dua. Ieu mah aing dicurikeun soalnya ieu. Mahal, men tripat kitu mah. Ini caranya fotokopi nu aing. Lanjut, paslun. Paslun. Ieu hiji pasal. Mana Pak Ustaz? Buka kana. Ka Garis bea. Pokona sampai ka garisan ya. Udah sih Paslon. udah lepas di alun-alun. Naon ieu teh? Anu ieu lain Pak? Jadi kan apa? Alamat bulugi. Alamatul qulub. Allah sedap men.
Paslun. Hiji pasal alamatul bulugi. Alamatul budugi, alamat yang mana budugi. Alamatul bulugi. Alamatul bulugi. Bulugi. Alamatul bulugi. Burgundi. Alamatul budugi. Alamatul Burgundi. Kamu nang kitu let euy. Nanti Pak Ustad. Kalem. Ari pirang-pirang cirina Soal jalma balik. baleg Artikan alamatul budugi artina teh ari pirang-pirang cirina baleg. cirina balik. Ari pirang-pirang cirina balik. Lu dah aing mah teu bisa ku ieu. Pirang-pirang. Iya benar. Aing mah make di jabar-jabar itu. Jadi baca wae. Balik Lamun tadi kita sok poho ke baca namen. Ari pirang-pirang cirina balik. Ari pirang-pirang cirina balik. So, sementara mah tulisan pakai bahasa Sunda heula betul mah make simbol. Ari pirang-pirang cirina balik. Alamatul bulugi ari pirang-pirang. Itu bisa. Aing rumah sakit bisa ngaji. Mandi aja. Mau nyambung. Aslinya tuh bisa ngaji langsung kan Uki masa mau nyambung. Hah? Ari pirang-pirang cirina balik. Gimana kalau ngartikeun ieu unggul? Si mah mending ngagambar anak gitu. Dia yang bisa ngaji gitu. Oh, Kayak gitu mau kan jadi nyambung gitu. Tulisan lagi. Kayak mati gitu. Jadi Mana? apa Mabuda. coba dia yang lah gitu. Mabuda. Oke, berarti statement ngaji ya. Tapi aing mode. Balik gitu. Dengan rumah sakit lain nyambung. Jadi balik. Namun tak apa jabar dia yang gitu. Oke, diajarkeun. Ari pirang-pirang ciri Lama balik. muda eta. Bener Ustaz? Justru ditapan aja namun tak bentuk gitu. Bener Ustaz. Aya Pak Melo. Sok. Oh, Ari pirang-pirang cirina balik. aya Iya. Badai bisa. aya Urang mah aya nu di Padahan, Ari Behaki. pirang-pirang. Ari pirang-pirang Kalawan. cirina balik. Kalawan. Itu Behaki mah kalau Behaki. Di Ayana kalau gitu. Benernya? Nah, Anjing. Ku aing mah do biar tuh. Oke, geus beres ieu cang murojaah. Ah, Flashback. oke flashback. Susah ya, saya aja. Itu tadi. Guys, alamatul bulugi, guys, can alamatul bulugi. Salasun. Eta ayat 3. Eta salasun aya tilu. Nanti bang ngaji cok. Heeh. Soalnya urang teh apa itu huruf naon tadi teh. Sudah mir. Salasun teh naon bieu euy? Eta salasun aya tilu. Etam di sawah teh. Ini saya sambil ngaji sambil gue kieu. Atawa aya. Amun erek engke mah. Jadi sebelum ngaji kitab, sabar ngadogon batur. sebelum ngaji Soalnya kan urang kan teu bisa gitu. Ngajina mulai ti awal kena kan. Ini kan lah jo ngajeng kan kieu aing pak tangan tuh. So ieu huruf naon. So ini disuruh apa ya? Jadi aing kitu mah teu langsung kan ya. Beda lah ya tahapna gitu. Siap. Dua hari kurang privat mir. Salah. Oh, telat ieu Ustaz ka rumah. Karena kan teu meuli teh gitu aing rumah. Gus ieu ti mana Gus Miftah ieu. Dia jager wis tepung. Naon atuh? Miftahul Omen. Hati-hati ya. Ya Mukarrom. Eta kamera euy amat teh. Seki sarap eta. Balik mulai. Hei, isi. Sudah kamu ya. Anjing. Sopan. Ya enggak kok mana. Kenapa apa ini? Kata mer. Break. Geser break. Kayak termos eta ngobrol aing. Aing si Abdul suka ketinggalan ke kamera. Nih. Salasun, guys, salasun. Salasun ayat tilu. Tilu. Eta aya 3. Eta salasun ayat tilu. Tamamu. Buka halaman ya. Tamamu. Tamamu. Oh iya. Boleh dijabar jeeran. Iya rupanya. Tamamu. Banyak ieu mir. Hese. Namamu. Tamamu. Sampurna umurna. Tamamu sampurna umurna. Tak boleh tadi kasih Egi di luhur. Oh bisa gitu. Lega, bisa boleh di luhur. Sampurna. Mau aing dijelas jembet lamun hari ini bisa. Si Aing mau nubat. Boleh di luhur. Rapi dan ada video mau video. Sampurna naon? Umurna, kade, sampurna umurna. Lain rokok. Sampurna genep-genep ceun.
Umur itu umur sama. Bisi lieur boleh kalau luhur biasa sampurna umurna. Ini Sempurna. Respect pakai eta mah. kalau pun bisanya. Bisa. Ari sebenarnya mah bisi lieur mah di dieu jabar jeeran artina dina buku. Ngomong atuh ngomong buku. Iya. Nya eta mah kumaha Opsional tuh sebenarnya. eta mah opsional. Jadi sekreatif mungkin. Sekreatif mungkin lah. Sekreatif mungkin. Penting mah kaharti. Pokoknya mah bang. Yang pilih ya mah. Aing we. Pomsa sanatan. Homsa asyarota Homsa asarota. sanatan Oh benar. Sanatan. Ustad ngajarkeun kieu gegebegan sih teh. 15 tahun. Oh emang ya. Jadi Sama Homsa Asyarota 12 tahun. 15 tahun. Homsa Homsa surah. 5 asyarota 10 jadi 15 jadi Tama mu Homsa Asyarota sanatan 15 tahun. tahun. 15 tahun. Katanya benar. Fidakari Di Dakari. Hari di lalaki Dakar teh kintil. di lalaki Oh di dalam. Wal umsa jeung di awewe. Anjing bener euy. Di dalam. kalem enjoy Homsa Asyarota sanatan. Dak tina 15 tahun. Sanatan eta tina 15 tahun. 15 tahun. Homsa umurna sanatan. Sampurna umur mah tah mampu eta mah. Wal ihtilaminya. Umurna 15 tahun. kalau atuh lagi lah Jai mana baku. benar Wal ihtilami. benar Didakari Oh dia nu mana di bisa. lalaki Belet ya. Jai mana nyakeun unggul ke di bijaan men. Wat insan. wal umsa wal ungsa encan kan eta mah acan Tapi urang mah bilang Umsa juga jeung awewenya. jeung mimi. Asli mah. Rek anyut gede wae bieu. Jeung donat belah. Mana ki gituan. ulah tuh Sopana eueuh adabna. Oh ada sekali. Fidakari di lalaki Wal umsa sareng di awewe. wal ungsa jeung di awewe Ihtilami. Awewe. Kalem lagi. jalu jeung Bikang. jalu naon jalu Bikang. handapun bujal aya hulu Ari awe. bikang naon bikang Dayaan. Donat. Bikang. bikang mah dina bibir aya kacang Ini nah apa? Emang kan Kang klitoris. Anjay. Ngaranna. Medisna di aing ya. Klitoris. Yang bisa ditanam eta kacangna. Ai. Diugat-ugat sekian. tanam ubi Anu kesikian naon eta? Nu teh sayapan. Nu teh sayapan naon eta? Eta ada pada koboyan. Perubahan eta teh. Pada koboyan. Perubahan eta teh. Lain gaji. Yang geus ngaplek mah gaji. wal ihtilamu Oh dilamu. Wal ihtilamu. Wal ihtilamu. Terus Wal ihtilamu. kadua kedua Tadi teh kahiji sampurna umur 15 tahun teh kahiji. Kadua. Wal ihtilamu. Wal ihtilamu. Kedua. Kadua lain artina mah lain kadua cuma teh jika di ieuan gini. Jadi kahiji nu ieu, kadua gitu. Kopi layan. Bari nyamuk kopina. Wal ihtilamu. Didakari. Kadua naon? Kedua. Bibarep aing bibarep bawa buku bibarep. kalau tuh sabar Beurin cuk. Ieu teh aya 3 hiji deui bae nu kadua nu katilu. pundung euy wal ihtilamu kadua bijil mani Alah anjing eta naon euy. Sering kabeulit anjing nulisna. Oh itilamu teh Keur badag euy. kadua wa nate jeung nu kadua tah al ihtilamu bijil cimanai Oh sama. Cimani. Mana? cimani
Lamu kedua. Kedua Cimani. Cimani. Fidzakari di lalaki. Sarua artina jika diluhur. Bijil Cimani. Tidak kari, non dia. Ya nggak sama saing kan Dan dia murid-murid bekinya utang begini. Sok haji. Ustaz ini gebegan ngejakin. Power pokoknya mah. Jangan salah gerak. Buku aing gimana pagi. Malelehan siga kieu. Pak, Ieu mah ieu mah teu prepare. Gelut teu prepare atuh bubuk. Maketa gambar Betul. Gelut ge teh prepare bubuk, maka ngaji ge kudu prepare. Oh, aing tuh teman tidak. Dah. Harus goblok. Harus emang kalau gate make pulpen Sok nengikeun sia guru ngomong teh. Anjing sih mah datang-datang bela wayang. Datang-datang ini guru. Bahasa lama masing-masing, men. Abangnya boleh Nah. 0,28. lamun jangan aya ngalogat ngeunahkeun make 0,28 Ayeuna jika 100 hade meureun. merekna teh high tech C atau high tech H. Nah. Lamun hayang Aya we nu aya gini. hayang nu murah mah high tech H ti brand Kenko. Lokal brand. Murah geus. Sakit tuh begini ayeuna C70. Ini gaganya. Iya mah 6.000-an. Kenko. Mahal tuh. Yang paling kira setengah. Ukuran Aya bieu Ustaz aya dana. ukuran 0,25 Parker feet. 0,28 Saya kan minggu hareup. Fidakari. Wal ungsa jeung di awewe. Wal ungsa. Geus. Bisa macam lain bisa udah gitu. Bisa macam kurangan ge anjing. Pasti. Aing ngaji baheula. Lu pintar, bodoh ya. Litis isinina kana umur 8 tahun. Kana umur Di mana teh? litis isinina kana karena umur awewe kana umur 8 tahun. Tingali bi wal ungsa kan wal ungsa di awewe. Litis isinina kana umur 18 tahun. salapan. Oh, salapan, boy. Balik kan. Kana umur 8 tahun. Laki kayak dibahas 8 tahun. Wal haidu. jadi eta mah di sini na ieu mah diperuntukkan untuk Cewek. Karena umur Ya, cewek kayak Wal haidu jeung head. awal ya kayak kalau mulai Baik katiruna jadi katiru di wow. itu eta mah di luar dari ieu eta mah we inisiatif karakterieun jadi kahiji mana nu kedua mana nu katilu mana Oh. lajeng Ustaz Wal haidu Wal haidu. katilu. Tulis katilu. Heeh. Jeung tilu we atuh mah. Katilu bulanan. Head. Head. Bahasa lemesna bulanan. Wal haidu head. Katilu head. jadi latena tapi usahakeun ke kakak nama kudu bisa mana ngalogatin kita Fil ungsa Pinunsa. di awewe. Pinunsa di awewe. bisa di awewe Litis isinina umur 8 tahun. karena umur 8 tahun. 8 tahun. tergantung Karena umur 8 tahun.
salapan teh hal. Teh salapan. Karena umur 8 tahun. Kasih rapi. Kunci-kunci. Ya dibahas ya. Soi. Sok. Jadi cirina baleg teh. Pi mana? Si Jalet ngilu cenah tah. Cirina baleg teh aya tilu nu kahiji sampurna umur 15 tahun. Jadi eta mah rek di laki jeung di awewe eta mah rek keluar cimani, erek henteu, erek head, erek henteu. Ngomong ke cimani lalu ti keneh. Lamun geus 15 tahun mah baleg. Berarti geus fix gitu Ustaz. Geus fix. Jadi eta mah maneh cimanian atawa henteu, misalkan teu keluar cimani tapi geus umur 15 tahun tetep baleg. Balik gitu. Heeh. Kalau pemain yang pernah digil cimani. Ayo urang, acan. Hah? Ustaz, kan geus Dihaja. tahun. Eta teh keluar apanan. Anjing 20 juta euy. Tah, eta nu kahiji nya sampurna umur 8 tahun. 15. Eta mah rek keluar rek henteu. Anu kadua. Kalem lah anu kadua. Anu kadua mah bijil cimani. Bijil cimani erek awewe rek lalaki. Umurna teh ti 8 tahun. Namun misalkan ti umur saacana mah can dihitung. Misalkan umur 7 tahun mah ngocok. Nah, kaitung teu. Keluar di cimani. Kaitung. Teu. Henteu. Oh, can balik. Can. Kaumuran. Can kaumuran. Lamun misalkan geus ti umur 8 tahun, mana keluar di cimani mimpi basah atau di kumaha ke misalkan. Ngocok. Ya we cuman ya tuh. Awewe mah naonnya? Basah. 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 Tah. Lalaki awewe keluar. Misalkan di umurna ti 8 dalam kurun waktu umur 8 tahun, maka dihitung baleg. Baleg. Jadi geus wajib tah salat. Wajib ibadah. Tapi kaina kita wajib taruh-taruh. Wajib mana bukan. Emang mau kartu merah ini. Mengklaim aya wasit ya. Profesional poal. Udah kartu merah jangan sepanengnya mama. Cek pas. Anu katilu head. Tapi eta jangan awewe hungkul. Dawa yang tertarik lah. Nah, ieu mah bisi mah boga budak awewe. Oh, ilmu. Ilmu. Atau boga istri. Insyaallah amin. Istri nomor 8 tahun kene anjir. Istri 8 tahun. Mana ya tuh, Guys, resep anjing. Anu tuh. Prit. Anjing ngomong we. Umur 8 tahun awewe head misalkan, maka dihitung baleg. Berarti lamun saacan 8 tahun. Can. Dan emang wajar nage awewe acan head di umur saacan 8 tahun. Kasus ayeuna loba awewe geus salirna leutik kene juga besar head anjir. Umur sabaraha coba. Da soalna zamanan orang ge biasana kelas genep atawa geus SMP. Kelas genep teh sekitar umur seberapa nya? 13 nya. 13 lah biasanya. 2 digit. Ngomong dong ke SMA aja anjing. Ada budak aina udah kali tiko tahu bro teh naon. Dewasa sebelum waktunya. Anjay. Aya bawaan itu. Tah, kadang aya genetik. Jadi eta hormon naonnya ngaranna teh? Genjep. Anu per awewean teh. Estrogen. Etana Orogen. Yuk, musonip insecure. Teu dibahas padahal eta tobrut. Enggak kabahas. Tadi mah luas jangan ini namanya kontemporer. Kasus-kasus yang terjadi pada masa sekarang. Anjay. Keren. Buat tes semalam ini pesan. Kuotes malam ini yang sudah boleh pulang. Bisa jawab ya. Nyopel aja tuh. Tapi ini bukan tentang pelajaran.
Ini tentang kehidupan. Lanjut Mas Tan. Suka dengan kamu ya. Boleh. Modok lah. Oh sana merokok bela ya tuh. Aya tuh. Prepare. Yang gede gitu tadi. Ente. Itu. Dipaksa dewasa. Karena dewasa mah bukan tentang umur, bukan tentang baleg. Cara pikir. Jawaban Budak mangrove ngaji kieu. Dem, pokoknya mah gitu. Tah, iya dua pasal atas Korekna Ustaz. aya. Mengingatkan sih tem. Santri Banten ngulang gini. Terus isu. Tah, penting ayeuna mah dua pasal we, mangga ayeuna mah pertarosan mangga ditaroskeun. Kita jawab bersama-sama. Iya Pak Yakin? Ustaz. Jawab. Mangga. Pak Ustaz. Itu pertanyaan anu di lingkupan. Tah, pertanyaan anu bieu tentang nu diaji. Pak Ustaz. Naon? Ating balik teh naon? Tah, pertanyaan yang bagus. Tapi susah dijawab. Baleg teh secara bahasa mah nepi. Iya, tos Ustaz tutup ya. Mangga. Bro, Kak. Oke, Pengen ngerti oke dong. terapi. Doa karek itu tuh. Ya. Jadi baleg teh secara bahasa mah nepi. Mun secara istilah mah baleg teh orang teh geus Naik level gitu. naik level. Dari yang tadinya tidak wajib ibadah jadi wajib ibadah. Jadi pas saacan baleg mah kewajiban ibadahna jang orang tuana. Misalkan maneh teu salat ieu, anu dosa saha? Kolot. Balik pan mah yuk cari can balik. Can baleg. Tapi lamun geus baleg, maneh teu salat, maka dosa jang maneh. Tapi ya ngomong kalau ke bawa ke. Karena kolot boga tanggung jawab ngajarkeun maneh. Mun maneh teu salat can geus baleg, tah kolot katanggungan keneh tah. Kawin Ustaz. Komo geus kawin misalkan geus kawin teu baleg, kolotna beunang deui yeuh. Berarti kalau kan terbalik 8 tahun geus kawin. Ganti indung gitu mah. Kolotna teu baleg. Ganti indung. Ninina ieu berarti Ganti. teu baleg ngajarkeunna. Matak urang kudu jadi jalma nu baleg. Ganti indung jadi. Mama muda men, tapi Meskipun orang lain ahli ibadah, lain ahli ngaji. Atuh budak urang anu jago ngaji jeung jago ibadah teh. Tah jadi eta baleg teh urang teh berubah jadi wajib, kewajiban teh geus ditanggung ku urang gitu. Baleg. menang cok. Oke, ngaliwat. Naon deui? Ieu cenah nanyakeun lewat geus hasapcan. Nah. Pak Ustaz. Euy. Nah, wewehan. Itu lagi Pak Ustaz. Pak Ustaz. dong jawab. Nah bet awewe head. Nah, buat wewehan. Nanti laki cebutan. Itu lagi hayang. Rusut lah. Awewe teh boga anu ngaranna teh rahim. Tarahim ieu teh kudu di-refresh. Kotor. Jadi di-refresh dengan cara head eta teh ngikis daging rahim eta jadi getih. Buat panas. Sange pas. Tan kumanya sange tan. Kade. Matak ya. Oh iya. Puntennya. Ayam gehu. Mangga. Bir, mau gorengan bir. Kayak warung ting. Mau warung ting. Gorengan. Gorengan bir, sidang ngopi unggul. Anjing kan. Jeung aing atuh goblok. Ya biar laki. Abah teu warung kacil emang warung sakarung nih. Kacang. Jeung kawan-kawan. Bil aja bil ke kamari. Kacang bil. Putih si botak atau Iya. antep Mending bae. ke yang nyetel sama yang gua hareup. Kacang si kurang. Kacang aja nu anyar teh naon ini.
Ini enggak paling ngobrol kacangnya tadi. Asli. Kuaci. Pokoknya mah cangcimen, kacang kuaci permen. Kacang jeung bewek. Anjing nanya. Request. Di rumahnya aya nu kacang nu dipul bawa tadi. Kulo bae lila tuh. Vibes. Bae kacang warungnya bilnya. Kacang pae milih. Aing bewek itu. Jelly vibes. Ayo tuh. Nonton Bae lah ya kalau saya tik beta. Gue udah ngerti kayak dia ngerti sih. Itu pintar sampai pasti cing. Iya. Sampai manggis saya. Ini panggil. Tadinya head TKD eta tong dianggap remeh, head teh nyeri. Sabab eta aya daging anu digerus. Daging anu dikikis eta teh. Matak lamun awewe rudet keur head. Ulah disiksa. Siksa anjing. Aing ngelawan mah siksa we. Justru ku orang teh kudu di ayomi. Diurus, Caranya Dipupuk kalau sakit. dicumponan. Kade tak keur head mah ulah dialap suka. Teu meunang. Di alap suka teh di Digenjot. Dia. Tadi bawa kopi jeung ka. Berarti ngomong atap. Mani-maninya sakit. Kali. Tinyuhan. Awas. Sanjo. Beang dipake. Siap akan. Kan masang cai. Masa rampura ya. Siap. Ya. keur head mah kade ulah diemple nya. Nah iya Pak Ustaz. Digenjot. Keren, make kondom ya aku bahaya. Angger. Sabab eta tetep asup. Teu meunang. Haram eta haram. Ah, Pak Ustaz. naon? Iya di nu head kan tadi teh cek mangambil teh gitu. Naon cenah? Teh kan micin darah kotor Heeh. di awewe. Heeh. Aing lalakina eueuh darah kotor gitu. Sabab lalaki mah teu boga rahim. Lalaki segala bisa tapi ulah lalaki teh kudu bener mau kondo modal konsisten dan doa. Aku suka dengan kayak apa Ustaz, jawabannya untuk saya. Ustaz, Modal kontol doang. Aya naon? Aya keresahan ningali dina Konten. Kumaha cenah? Cenah lalaki ini kudu rajin-rajin dibekam, yang micin darah kotor. Awalnya mah kan geus puguh deui cenah darah kotorna dipicin itu mah. Heeh. Tah lalaki mah kudu dibekam cenah jangan ngaluarkeun darah kotorna. bae satu Terus Cowok tamat angin duduk, cowok. Angin duduk di bekaman. Nanya, nah lalaki emang bersih gitu darahna. henteu oge. Aya darah kotor mah ya tergantung konsumsi urang. Udud wae kita jadi darah kotor. Medis ya mas. Ante-ante ngilo Tapi kotor. emang apa tak kudu gitu. Henteu kudu oge. Ayeuna sok we tinggal di dunia ieu pasti aya jelema nu can pernah bekam dan fine-fine aja gitu. Kamne naon aja mah apa. Eta nu gelas. Mana tuh ngomong ditutupun. Jadi Bekam aja. beda tuh beda. Anjing. Oh, ngerti. Ayo bekal. Ada bekam gitu. Bekam teh dikaluarkeun darah-darah. Dina titik-titik anu emang kudu keluar gitu. Jero Tombong ya di daerah Tombong. Jero Tombong semua daerah. Hah? Enggak micin darah kotor. Micin darah eta teh. Oh, laki mah gitu. Karena kan teu bisa head, teu boga rahim. Lalaki mah sagala bisa tapi teu bisa hamil. Nah, mana head berarti Pertanyakan. Kade tah. Di lalaki mah dina getihan ge paling ambeien. Ada Ustaz dia Aisyah dina ieu non laki bijil enog kita teu paham. Kumaha eta kumaha? Aya lalaki bijil endog. Eta mah jigana noleg endog. Asli kayak naon aneh eta asup TV. Dog puyuh apa dog gede? Enog gede warna bodas. Dog lewat hanap gitu. Oh, warna TikTok eta. Atawa eta urut diasupkeun. Karena kita tuh sulap. Berarti cenah Bisa santet eta mah. Yo bisa santet. ngarasa hayang we modal pasti bijikeun enog. Kade eta salah ngasupkeun alat eta. Kadang ngasupkeun endog. Tapi Pak Ustaz, namun di mana aya misalnya hiji jalma mainanna teh bertitit.
Tapi aya rahiman. Transgender. Aya rahiman. Aya rahiman. Der teh. Dina tititna teh keluar getih. Apakah kumaha teh saudara kita? Tah head atuh head. Tetep head eta. Oh, tapi karena aya rahiman. Tadi sebenarnya kunsanya. Eta hunsa mah beda di. HIV. Si HIV naon kana IP? Aya dina kitab mah disebutna teh hunsa. Hunsa mah eta mah kelamina 2. Ya si ieu Jiga saha aya si Manganang lain. main politik. Oh, Anu walang kalaban-laban. aya anu geuningan artis baheula anu ibu-ibu. Dorce. Anjing suka. Tah Dorce eta kelamina 2. Tah lamun kelamin 2 kitu nuturkeunna kana kalakuan, sifat. Misalnya sifatna laki, oh sih di sifatana lalaki. Jadi ukuran-ukuran Tapi lamun head menang salat itu. Lamun head biasanya eta mah bakal jadi awewe, lamun head mah. Udah bakal nuturkeun sifat-sifatna ke. Tah, Ai kanju diganti lu. Oh, jadi nutut Selangna aya 2. Selangna aya 2. Di pamikiran kelaminnya 2 jadi kontrol. jadi kita kali belok ini. Masih ku. Pengalaman pono. Pikiran tadinya. abi gitu nya teu pikiran karena can pernah ningali. Abi can pernah ningali gitu. Mari bayangkan dia mah balik. Tapi kisi-kisina emang gitu. Nah, eta cek teori unggul eta mah. Pak polisi aku diperkosa aku diri sorangan. Pikirkeun dina. Bapana saha? Hidupnya saburan. Mohon sapertos kitu nya. Tah. Panjang. Ya seputar pengajian orang tutup heula. Wallahu a'lam bisawab. Doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga ngopi. Bima lantana aladian fauna robbi wa faqi alana wa qarabati lana fi dinina tawassalna antar zuqa soda abdi tawasul mugi ngarizkian kajembaran keamanan